rutinan bagian bebersih di madrasah jeung di masjid. Sabari di jalan dicegat ku si Cuneng nemongkeun burucak burinong. Tuluy balik bagian dititah ku bibi nganter ka puskesmas. Balikna we ujug-ujug si teh Hani nge-unboxing alat make upna. Heeh nya guys teu karasa geuning ieu teh geus poe Rebo deui. Tuh ning ieu teh rek bagian ditarantepkeun heula we eta teh anu garering teh. Di imah oge can beres nanaon eta teh diantepkeun heula we. Da kaburu aya nu nyamper geuningan. Tah geuningan ieu rombonganana teh geus araya di dieu papanggi di jalan. Tuh ieu si Cuneng ujug-ujug nemukeun ieu we cenah punya tak aku punya. Heeh nya guys ai budak mah ditemong-temong kitu teh lucu we. Coba lamun anu kolot ditemong-temong kitu teh meureun geus dibalolelan. Ari budak mah kalaka beuki diheureuyan we ditemong-temong kitu teh. Heeh dasar si Cuneng we gemes pokona mah lucu. Keun meujeuhna deungleueun jeung lucu we deui. Tuh nya guys ayeuna mah bebersihna teh madrasah we hungkul da ari masjid mah keur dibangun geuningan. Sameme sasapu jeung ngepel teh ieu we dibereskeun heula urut anu ngaraji. Heeh kitu meja jeung samakna we da geuningan pabalatak keneh. Geus mah mereskeun meja jeung samakna tuluy we di dieu teh bimimin anu bagean sasapu abi we bagean anu ngepel. Bagi-bagi tugas we jeung anu lain. Nu lainna di luar aya we nu di WC aya wae anu di luhur madrasah. Singkat caritana geus nepi deui we ka puskesmas ieu teh heeh tadi teh bibi teh di balik bagean ti madrasah teh bibi cenah hayu panganterkeun heula bibi ka puskesmas. Heeh atuh man we bi cek abi teh. Da satadina teh mah erek mawa si Kahpi jeung bapana ka puskesmas. Ari pek budakna teh embung deui dipariksa teh. Jug we cek bapana teh anter heula bineni cenah kewe. Sugan atuh beurang mah daekeun budakna. Tadi teh nya guys bibi dipariksa teh nya enggeus we abi oge nurutan tadi teh dipariksa. Kitu kala kamilu daftar we deui. Keur mah deui aya nu ngomong cenah lamun BPJS teu dipake-pake selama 3 bulan bakal dinonaktifkeun. Nya enggeus we tadi teh abi teh sakalian daftar. Bae obatna masih nah diminum we ku bapana barudak. Tuh nya guys ieu teh singkat caritana geus beres we. Di puskesmasna teh tuluy we di dieu teh baralik tadi we caricing heula di pasar. Heeh tadi teh bibi balanja heula ka pasar abi we jeung budakna caricing. Tadi we meuli heula cikeun da si Kahpi geuningan cenah hayang cikeun pesen. Samemeh ditinggalkeun ka puskesmas teh. Singkat caritana geus nepi deui we ieu teh ka imah. Tadina ieu teh rek kajemput si teh Hani baralik sakola ari pek geuningan tu aya bapana barudak balik ti masjid. Geus we ieu teh dibikeun ka bapana barudak jeung teh jemput atuh barudak. Da geuningan ayeuna mah alhamdulillah geus mendingan geuringna. Singkat caritana geus norojol deui we ieu teh nu ngajemputna teh. Barudak nu dua ieu mah talelat baralikna teh da lalatihan heula cenah. Tah ning eta balik sakola teh buru-buru we nga-unboxing make upna. Heeh nya guys budak ayeuna mah geus barisaan marek upna teh. Beda deui jeung jaman baheula mah. Atuh da karek oge parawan nyentet geuningan cek si teh Bernot geus apal kana alat-alat make upna teh. Ieu oge sapake teh cenah lengkap. Teuing da basa eta teh meredih wae cenah hayang alat make up. Heeh nya guys kembae we da teu dipake unggal poe. Ieu mah cuma yang belajar di imah. Geus beres make upna dihapus deui eta teh. Paling popotoan we engkena teh.